Lamun we mati heulanya nepikeun ka nyerah tina FB Pro ieu moal meureun ngasaan FYP jeung gaji puluhan juta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Kela-kela baraya saacan emak bercerita tentang gaji atau FYP. Di dieu emak bari geger heulanya ieu teh baraya geus sababaraha poe emak teh gegero. Matak wajar tingali menikot unung-unungan gerohaneun teh. Keur mah di imah teh parabot ukur saeutik-eutikna. Eta mah digunuk-gunukeun geuning gerohaneunana teh. Beuki we kosong molompong ieu mah ran untungna teh emak mah deukeut kana daun. Jadina teh boga piring oge tinggal we ngala daun hareupeun imah. Tah ayeuna mah ciri meureunnan pangedulan emak teh jiga kieu. Sajen teuing nya ada moal matak dibantuan ieu ku batur oge. Geus ayeuna mah moal nyaritakeun gegero wae. Ayeuna mah ek nyaritakeun tentang gaji 10 juta pertama dina FB Pro ieu. Nya baraya alhamdulillah pisan emak teh meuni bunga. Ari sugan teh emak mah moal ngalaman gaji puluhan juta tina FB Pro teh. Lu kaliku ngonten geus sagala diasaan. Dasar area oge kudu dimimitian heula ku usaha anu bener-bener nya baraya. Emak oge ngalaman view sepi. Nu like jeung nu komen oge eueuh sahiji-hiji acan. Sababaraha jenis konten geus dicobaan ku emak oge. Boh konten hiburan, boh konten editing, boh konten edai email live, terus dari segala tutorial ti para suhu teh geus ku emak ge dicobaannya baraya. Tapi na abong lain milik geuninganan meuni hararese teh ka naekna teh. Tungtungna mah lila-lila geuninganan bosen. Tuluy we hayang nyerah. Emak oge da geus pernah ngasaan boga tekad hayang nyerah teh. Pang bulan-bulan diantep-hentep posting-posting teh hayang nyieunna naon. Tungtungna mah nepikeun ka dashboard beureum tayangan turun pengikut rata mengikuti. Tungtungna mah kudu balikan deui ti awal. Terus anu paling parahna mah kusabab geus erek nyerah teh geuningan. Tuluy we ngalobakeun konten re-upload. Ya otomatis atuh kana akuna oge. Jadi we menang pelanggaran. Ari geus menang pelanggaran ujug-ujug mah teh sumanget deui hayang ngonten. Pokona ieu mah ngontena dianggap saukur hiburan we. Dijieun hobi oge ongkoh ku emak teh. Pan aya dijieun hobi mah geuninganan nyieun oge. Pasti bakal sumanget unggal poe teh. Kan lamun misalkeun geus jadi hobi mah geus pasti dibawa bunga. Mesing unggal poe rek nyieunana oge. Geus moal ngalaman jadi beban. Terus na sabab jadi hobi, otomatis kan eta teh kaasupna konsistennya baraya. Alhamdulillah nana teh pelanggaran anu aya dina akun emak leungit. Nya oge teu diarep-arep wagiru cager. Sabab apa lamun menang pelanggaran berat mah biasana teh osok hese ka cagerna. Ari pek teh gara-gara geuning hobi jadi konsisten teh. Jadi we pelanggaran emak teh leungit. Bari jeung deui alhamdulillah menang bonus FYP sia baraya. Geus tepi kadinya ge emak teh meuni asa bunga kacida asa encan mikiran kitu bakal bisa gajihan tepikeun ka puluhan juta kieu. Mugi we nya baraya sing nular ka baraya. Bare oge sing ngalaman gajihan puluhan juta. Pokona mah ku emak didoakeun nya anu acan monetisasi sing wagiru monetisasi, anu encan rasaan gajihan sing wagiru garajihan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nya baraya ditunggu nya POD emak narik gajihna. Oke baraya. Tah kitu kira-kira nama baraya. Contoh engke lamun emak geus gajihan 10 juta. Jadi emak teh diajar heula ti ayeuna. Sing ke pas waktuna mah kalakah guguk. Kacikannya baraya ngahayal mah. Sugan we atuh hayalan emak teh eta jadi nyata kabehanana oge. Da pastina oge hayalan sararea ieu mah. Tapi mudah-mudahan tina hayalan sing jadi kanyataan ajang urang sarareanya baraya. Amin.